mengatakan pembahasan berikutnya. Tadi itu nguping teh kalau anda galuh cita-cita hoyong nyirat tentang novel, tapi temanya rada beurang. Nah, tema teh ilmu kasejatian hirup. Gimana eta idena? Jadi kieu ya kolot ngadongeng. Yen jelema zaman baheula mah maksudnya urang Sundana. Boga orang Sunda di mana kan? Urang Sunda baheula. Enggak aja. Wanoh kana hiji ilmu anu disebutna ilmu kasejatian hirup. Sudah penunjuk tehnya. Kumaha ternyata tadi teh lamun aya jelema anu nyupri eta ilmu hirupna bakal sapanjang umur dunia. Wah, dan itu dasar mukanya gitu. Jadi pasti mana dijen cerita oke. Itu aya kenyataanana yang jelema bisa hirup saumur dunia. Digambarkan mah kok sudah samupaten teu paen-paen bareng kiamat. Tidinya sampai nyep lupa cita-cita hayang nyeun novel anu tema kitu digubulkeun jangan datang ke wilayah Parakan Muncak ceritanya sebelum Parakan Muncak asup ke itu ke Sumedang. Dirinya teh aya hiji kerajaan raja teh ngaran teh itu Polri pokoknya mah si raja di Parakan Muncak teh diutus ku raja di Galuh pikeun nyaatkeun Rawa Ono Rawa Lakun. Jadi sabab si raja ieu teh muncul bahasa yang nama insinyur pengairan lah. Insinyur. Muncul bahasa yang usaha jago nanti diutus satu hari tak ada teh kerajaan Parakan Muncak teh aya di sana tuh jauh. Baik lah cara tenang. Terus gitu bener eta nyakeun rawa turun ka jadi pusat pengairan pertanian. Nah si rawa teh bok teh manehna sanggup ngajamugakeun rakyat dinya dirikeun ka leuwih jamuga leuwih sejahtera lah dibandingkeun jeung rakyat Galuh misalkan tungtungna naon si masyarakat Galuh teh rakyat Galuh teh parina sakadinya Kapadumukan eta padumukan anyar. Jadi di mana Parakan Muncak? Lain manehna mah urang Parakan Muncak ku Galuh diutus pikeun nyaatkeun Rawa Lakon. Bisa pikeun ka manehna naon bisa urang capek-capek nyieun pembangunan di dieu tapi hasilnya kalah dipikeun ka Galuh. Enggak sesnya urang di dieu ngadegeun ngadengar sorangan. Ya, nom teh nya. Ya, raja naon nya sempat ngadang sih. Akhirnya kan dibuberi kita ku Raja Galuh teh. Dibuberi diajak perang ngan ieu mung. Mung si raja ieu teh. Sebab lamun perang anu cilakana rakyat, erek eleh meunang, nu cilakana rakyat. Maka geus urang ini teh ninggalkeun alam nyata. Ya, pindah ke alam dimensi sekjen, tapi baru ke ilmu kasejatian hirup ternyata enggak paeh namun barang yang dunia salasnya hiang deui iya bedanya beda ilmu kasejatian hirup sareng hiang jalma biasa kan pindah dimensi pindah alam lah cek bahasa alam ilmuna naon naon teh ilmuna naon kasejatian hirup ngecek alhat
mungkin karena beda kan itu bisa gitu terus dengan yang pengalnya dulu yang Prabu Siliwangi anjir nate ahli botani. Oke. Ahli botani Lumawi di kebun raya teh aya kebun raja sebetulnya. ahli botani Sebetulnya kebun raya teh bukan raja, lain raja kebun raja. kebun Dan raja raja itu bukan ejaan zaman dulu Y jadi J, tapi memang kebun raja. Kebun raja. Pada akhirnya kan sekarang banyak salah kebun kebun raja raya. pedah lengkap Karena kebun raja anu nyeuna teh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Nanti orang tahu tik Prabu Siliwangi di mana? Prabu Siliwangi di mana? kan kang Ahmad imajinasina Sri Baduga. Sri Baduga mah Oke. Anu Prabu Siliwangi anu kahiji kamasyur ya. nya jadi ini nanti ahli botani fungsi ngaramu 500 jenis tanaman dioplos dihitungkan lamu rukun mayang minum eta umur bisa 500 tahun namun ke cangklak limurat gitu karena kamu mau nyapain Tapi kami dekat dulu kemudian. nah tapi jeneng naon mah 500 tahun Sehat. 500 tahun jadi namun itu meureunna deket-deket karena ilmu sejarah mana kama leuwih eta karena nah ubarnya sama ubar karena jeung Tujuan ilmu kanuragan. kaum lamun di barengan kanuragan Ya. dapat karena aya ngomong sukses yang Prabu Siliwangi maksudnya Sri Baduga Maharaja mawat di jasada dipendam di bukit Badigul. Badigul Ciawi nih, daerah Ciawi itu yang sukses menyacuk sejarah tapi maaf satu dengan buku sejarah menangnya salah ke oke Prabu Siliwangi mah bikin kaya lagi ayah dia kayaknya depan bisa ngebuktikan ya pagi mah ini ayah jadi kan hewan kita kan hewan wajar coba dikumpulkan nih kawan nah jadi memang ya sesemplekan kalawai Siliwangi itu memang sosok itu sebetulnya ayah dari kaki lari. Tapi memang ngindung ke waktu mimpi pakai zaman Nah. Prabu Siliwangi itu ya tina masalah pola pikir, masalah style pengintennya kakaknya tina masalah kehidupan mungkin nyaruakan atau nyamuni di zaman kiwari atau memang raga badagna mah geus beda tapi jeroan Siliwangi teh bisa jadi gitu nah kita kan anu indigo ulah langsung sih mah anu udah sok kayak gitu ya kairaan jadi kairaan nggak kapal dua yang nulis novel teh mana kuring kairaan ditunjuk di lopahan nu hadir nah itu waktu dirayu yang linta itu ka patilasan kerajaan Saunggalah oke di Majalaya. Majalaya soalnya kan mana itu hanya ya di Kuningan ini di Majalaya di Balai di Majalaya izin ya itu ka ai kerajaan Saunggalah teh kerajaan ku Ratu nimbang waringin oke anu cek versi Kang Ahmad namun aya nyebutkeun saha pejuang emansipasi nu mimiti Nimbang Waringin manehna kan aya beberapa pejuang perempuan Sundanya kan ya boleh terlepas Nimbang Waringin ya Dewi Sartika Pringgawasi Pringgawasi nggak sadar seger loh Uyut Oma mau Uyut telepon Oma. ya Ya. kita kan pejuang perempuan ya cik saha orang Sunda laleuleus awena nya ngan meureun pedah ukur di nulisan kawas kieu we da ku sejarawan kan teh ditulis tapi kan dengan adanya orang nge-share dia mungkin
ada ahli sejarah anu tiasa bongkar eta. Kasih Ratu Nimang Waringin bukti-bukti fisiknya ya kene. Soalnya ya ke orang kali itu. Kan heula sama soal emansipasi zaman baheula mah. Ieu mah nyaritakeun dinu zaman Nimang Waringin teh si kerajaan bawahan Panjaran teh diserbu ku pasukan Maulana Yusuf. Diserbu. Kebetulan kok ya nggak banjir itu mesti kurang dengan hari kabur datang saha dan Prabu dia cekurang itu nya cerak yakin Jaya. kehela rebah nah cekan nanti sok iya sok tahu semuanya cete Prabu Siliwangi ayah kene karena itu kejadian itu tahun 1000 Beda zamannya 580 setelah Pajajaran runtuh ya. iya sementara yang Prabu Siliwangi sana putusnya tahun 1521 jadi berenang seberapa 50 tahun Itu Siliwangi kemana? justru itu yang Prabu Sri Baduga Maharaja anu datang teh mimpi Anu ngalakon mah sebetulnya anu banyak ngalakon mah anjeunna mungkin nyapan karena nanya kasih kawat itu iya teh Prabu Siliwangi mana ceritanya ya genap Sri Baduga Maharaja cek mana teh disentak deui tangkap anggeus buat sama begitu nggak terlalu ini emang nggak mau atau mereka bisa misalkan itu berarti jerukan jerukan kebutuh akhirnya saya ngomong teh atau mikirnya kalau jeung otak zaman ayeuna otak zaman ayeuna geus kitu cicing mikirnya atuh untung ku otak zaman ayeuna untung mikir setelah lahir heset geus kitu ngan jelas percaya pisan ya perang Batak, Banten, anu ngaruh kerajaan Songgala terjadi gara-gara ya anjeun di Papangangan terjadi mereka artinya jangan boga informasi yang Prabu Sri Baduga Maharaja itu tahun 1580 ya yang dua-duanya boga ilmu kesehatan akhirnya bingung tapi hanya karena ya namun misalkan Sri Baduga Maharaja hidup kenehnya 1580 tapi dengan ulah diukur kunalar merenya ada ukur kunalar memang kuno tadi teh ya dengan kebatinan merenya bisa yang anu sigara reinkarnasi lah atau bentuknya bukan beliau tapi isinya adalah beliau kan ya apa jadi itu merenya bisa gitu ukur ge merenya bisa jadi gitu atau memang si ayeuna gini oh maneh teh baheulana anu senen soen kitu geuning pasti ayeuna sebenarnya anu ngalakon di tiap zaman gitu nya tapi dengan wujud berbeda eusina anu eta kene mungkin bisa seperti kitu lu jadi pertanyaan namun memang kita sosok si Siliwangi Sri Baduga masih aya nah untuk itu amankan zaman Pajajaran dia namun dia memang Pajajaran hancurnya di dulu pasukan gabungan hanya ada pertanyaan nih kan sok aneh kan betka Songgala wae mantuan man tapi nah ka kerajaan Pajajaran sekarang diantap anjeunna dibangun nah kita kan mangkulu kita haruskeun kesana haruskeun ada ka Prabu Siliwangi ya ka Prabu Silitong ke mah nyambung kumaha lamun nyopot jalan pikiran Prabu Sena ngebawa maneh oke ke jalan pikiran teh kapangaruhan ka dulu jadi kieu cek Prabu Sena teh nah maneh make abur-aburan waktu Pakuan dikentur ke pasukan Banten Prabu Sadap lompat dari dipanggil apapun yang diberi kan di dua ya pakai rasa dah yang dituding mau
video ya pati rasa di mana-mana ya pati rasa Prabu Sera juga bisa agak mulia berarti dikasih ya musuh senpai mau ngabela pada jalan. Nah jawabnya kia jadi kaulah mau ngalawan kahayang tiang yang takdir mungkin ya memang terus kudu gitu jaga kudu gitu karena nggak ada walau kan bakal ganti iya ini bakal ganti jadi lain urusan sih makanya kaulah rek balik tempat pangbalikannya mana Pulau Sari asli nama punya senang mungkin aslinya ya kapan cek sejarawan mah sejarawan sejati mah kieu Prabu Seda karena dikabahkan maka dari Pakuan Gornya melarikan diri ke Pulau Sari Banten iya tanpa mahkota man cek bahan tinggal pikiran abang tanpa mahkota man kayak di mana ada ulah dibahas jadi cek sejarawan sejati anu nulis buku itu resmi di aku gitu. Prabu Seda karena dikejar-kejar oleh Banten melarikan diri dari Pakuhan ke Pulau Sari Banten Pandeglang cek dalam pikiran awam masih gak orang nyabarkan gabung itu menyati si Pak mana teh di Pakuan di Bogor lumpatna kasaran ulah nah lama mereka nggak jauhan jauh jadi ternyata jawabannya lo gak jawabannya jawabannya kia zaman teh geus kudu robah kuring balik di kaulnya jadi abing mah moal ngahalakalan robah adam arek balik ke tempat mula mulai orang Sunda ayat peradaban Sunda dimulai jadi lain kena melarikan diri memang kayak nah mau mah Sri Baduga Maharaja gitu gagasannya tuh jadi robah ngajahan robah ngajahan itu kudu muncul pajajaran hanya pajajaran mandiri pajajaran kiwari nah kan di nas-nas nama pajajaran itu dua itu pajajaran udah teruntak cuman lamun fisiknya betul memang untak meren ya sengaja duduk itu kayak di Batan aja lah meren lah cek Batan oh iya orang penting rusak pan eta teh cek si Skipio aya hiji disinyalir tempat kerajaan bekas keraton yang dijaga oleh harimau nya logikana karena dileuweung di pertempatan untuk jadi dileuweung jelema pasti dia sihan ku batur ku satuan ataupun lain jurik dan sebagainya berhenti kita cek si Skipio nya tapi kan beda dari mereka pemahaman sudah tadi kan ya pemahaman ya pemahaman langsung tapi tidak kan untuk salah oke sah-sah saja itu hak para mereka yang masih mempercayai hal seperti itu kan. Nah, karena udah ikan tadi ilmu kesejatian itu, kita mau ayeuna di agem atau ayam nulis saya bisa. Mampun ke Sok sanajan, can ayah nanti kan sebenarnya. Ese, da ayeuna anu ngagem ajaran Sunda ge buat ring can minda termasuk kuring wah jauh kene kuring nanti angka hiji nepi ka 1 miliar sama karek hiji diajar Sunda kuring hiji ge biheung gitu. Nah, maka memang hal-hal seperti ini harus terus digali dan dibuat terus sudah digali terus dibuat pahami serap intisarina serap ilmuna dari suami